Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Hamim. Hamim. Tanzilum minarrahmanir rahim. Diturunkeun ti nu maha murah, nu maha asih. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab anu ayat-ayatna diwinci Quran bacaan basa Arab pikeun kaum anu nyaraho. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Jadi pangbubungah jeung pangwawadi, tapi kalau lobaana maranehna teh ngabalieur, ku kituna maranehna hanteu bisa ngadenge. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Jeung maranehna nyarita hate kaula sararea katutupan tina pangajak andika ka kaula sararea kana Quran. Jeung dina ceuli kaula sararea aya beungberat sarta di antara kaula sararea jeung andika aya panghalang, ku kituna prak gera digawe saestuna kaula sararea oge digarawe. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Pok caritakeun saestuna tayalian kaula teh manusa cara arandika diturunkeun wahyu ka kaula. Yen saestuna taya deui pangeran arandika teh anging pangeran nu maha tunggal. Ku kituna gera istiqomah arandika ka anjeunna karana balahi teh pikeun musyrikin. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Nyaeta jalma-jalma anu hanteu nyerumponan zakat turta maranehna kalupur kana poe akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Saestuna jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh teh pikeun maranehna ganjaran nu taya kendatna. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Pok tanyakeun saestuna naha pantes arandika kupur ka pangeran anu ngayugakeun bumi dina 2 poe sarta arandika nyieun tandingan-tandingan ka anjeunna padahal anjeunna teh pangeran nu murbeng alam sakabeh. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Jeung anjeunna ngayugakeun gunung-gunung anu tarohaga dina bumi sarta anjeunna ngaberkahanana jeung anjeunna nangtukeun rupa-rupa dahareunana di dinya dina 4
poe nu sarua pikeun jalma-jalma anu naranya. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Tuluy anjeunna nuju ka langit jeung eta langit teh haseup. Tuluy anjeunna ngadawuh ka langit jeung ka bumi, geura laksanakeun ku maraneh duaan, kalawan taat boh kalawan kapaksa. Duanana ngajawab, abdi sadaya ngalaksanakeun kalayan taat. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Tuluy anjeunna ngayugakeun langit 7 dina 2 poe sarta anjeunna ngayugakeun di saban langit teh urusanana, jeung kami mapaesan jeung kami ngaraksa ieu langit dunya ku bentang-bentang. Jeung eta teh papasten nu maha gagah nu maha uninga. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Ku kituna upama maranehna ngabalieur, pok caritakeun kami ngawawadian arandika ku gelap, cara gelap anu nyamber ka kaum Ad jeung Samud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Nalika datang ka maranehna para rasul anu saheulaeun maranehna jeung anu sapandeurieun maranehna anu ngelingan, poma arandika ulah aribadah salian ti ka Allah, pok maranehna nyarita upama pangeran kaula ngersakeun tan wande anjeunna nurunkeun malaikat kulantaran saestuna kaula sarerea kana risalah anu diutuskeun ka arandika teh hanteu percaya. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Ari kaum Ad maranehna sarombong pisan di bumi kalawan teu hak. Maranehna nyarita saha anu leuwih perkasa batan kaula sarerea, padahal naha maranehna hanteu mikir yen saestuna Allah anu geus ngayugakeun maranehna nya anjeunna anu leuwih perkasa batan maranehna mah, tapi maranehna mungpang kana ayat-ayat kami. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Nya kami ngirimkeun angin topan ka maranehna dina poe-poe anu sial, pikeun kami nibankeun rasa siksaan anu hina ka maranehna dina kahirupan dunya, mangkaning saestuna siksaan akhirat mah leuwih hina jeung maranehna moal ditulungan. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Jeung ari kaum Samud
nya kami geus maparin pituduh ka maranehna, tapi maranehna leuwih micinta kasasaran batan pituduh. Kukituna maranehna disambar gelap siksaan kahinaan alatan saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun. Wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Jeung kami nyalametkeun jalma-jalma anu geus ariman turta anu salawasna tarakwa. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Jeung sing inget poean dikumpulkeunna musuh-musuh Allah ka neraka tuluy maranehna digiring. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nepika upama maranehna cunduk kadinya neraka, nya dedengean jeung tetenjoanana jeung kulit-kulit nage mere panyaksen nu ngarugikeun maranehna perkara anu saniskara ku maranehna geus dilampahkeun. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu anṭaqana Allahu alladhi anṭaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Jeung pok maranehna nyarita ka kulit-kulitna, naha geuning maraneh mere panyaksen anu ngarugikeun kaula sarerea. Jawabna teh Allah anu ngajadikeun kaula bisa nyarita, nu ngajadikeun sagala perkara bisa nyarita. Jeung anjeunna anu geus ngayugakeun maraneh anu mimiti, sarta nya ka anjeunna maraneh dipulangkeun. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Jeung maraneh hanteu buni tina panyaksen pangeran maraneh, jeung hanteu buni tina panenjo maraneh, jeung hanteu buni tina kulit maraneh, tapi maraneh nyangka yen Allah hanteu ninga karena kalolobaanna perkara anu ku maraneh dilampahkeun. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Jeung eta teh sangkaan maraneh anu maraneh geus nyangka ka pangeran maraneh, yen anjeunna geus ngagebruskeun maraneh nepi ka maraneh jadi di antara jalma-jalma anu rarugi. Fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Kukituna najan maranehna sabar oge, nya neraka tempat pademukan maranehna. Jeung upama maranehna miharep karido oge, nya maranehna hante jadi di antara jalma-jalma anu dipirido. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alayhim alqawlu fi qad khalat min qablihim min al-jinni wal-ins innahum kanu khasirin. Jeung kami geus ngutus numaturan ka maranehna anu tuluy muji-muji maranehna perkara saniskara anu ku maranehna keur dilampahkeun, jeung saniskara anu ku maranehna bakal dilakonan. Jeung pantes wae ka maranehna tumiba putusan siksaan di umat-umat nu ti heula, nu saheulaeun maranehna ti bangsa ning jin jeung manusa
saestuna maranehna salawasna rarugi. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Jeung jalma-jalma anu kalupur teh nyarita arandika ulah ngadengekeun ieu Quran sarta kudu ngaganggu dina hal ngadengekeunana supaya arandika arunggul. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Ku alatan eta kami baris nibankeun rasa siksa nu banget kanu kalupur sarta kami baris ngabales semaranehna alatan lampah anu panggoreng-gorengna anu kungsi dilampahkeun ku maranehna. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Eta teh neraka wawales pikeun musuh-musuh Allah pikeun maranehna di dinya teh padumukan anu langgeng minangka wawales alatan maranehna salawasna mung pangkana ayat-ayat kami. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Jeung jalma-jalma anu kalupur teh nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti nembongkeun ka abdi sadaya dua golongan anu parantos nyasarkeun abdi sadaya dibangsaning jin sareng manusa supados abdi sadaya ngajadikeun maranehna handapeun dampal suku abdi sadaya supados maranehna jadi di antara jalma-jalma anu panghandap-handapna. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Saestuna jalma-jalma anu nyebut Pangeran abdi sadaya teh Allah duluy maranehna tetep istiqomah tan wande malaikat turun ka maranehna pokna salira sadaya ulah ngaraos sarieun sarta poma salira sadaya ulah ngarasana langsa sarta mugi salira sadaya suka bunga ku sawarga anu kantos dijanjikeun kasalira sadaya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kaulah sadaya teh pangurus-pangurus salira sadaya dina kahirupan dunia sareng akhirat sareng di sawarga teh kanggo salira sadaya aya sanis anu dipika palae ku salira sadaya sareng kanggo salira sadaya didinya teh aya saniskara anu ku salira sadaya dipicangcam nuzulam min ghafurir rahim minangka idangan ti Pangeran nu Maha Ngahampura nu Maha Murah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jeung naha taya anu leuwih hade omonganna batan jalma-jalma anu ngajak ka Allah sarta ngalampahkeun amal soleh jeung nyarita yen kaula teh di antara muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun
كأنه ولي حميم Jeung teu sarua teuing kahadean jeung kajahatan mah geura pondah ku nu leuwih hade nepi ka ujug-ujug jalma di antara maneh jeung manehna anu tadina mumusuhan teh jadi saperti sobat dalit. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Jeung eta teh hanteu dipaparinkeun kasalian ti jalma-jalma anu sabar, jeung eta teh hanteu dipaparinkeun salian ti kanu boga bagja nu agung. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Jeung upama maraneh diganggu ku gangguan setan, prak geura nyalindung ka Allah, karana saestuna Allah anjeunna teh nu maha ngadangu, nu maha uninga. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jeung sabagian tina ayat-ayatna teh mangrupa peuting jeung beurang, jeung srangenge katut bulan. Poma maraneh ulah sarujud ka srangenge jeung ulah sarujud ka bulan, tapi prak geura sarujud ka Allah anu ngayugakeunana upama nyanyian anjeunna anu kumaraneh diibadahan. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Ku kituna upama maranehna takabur, atuh sakur anu dipaeneun pangeran maneh ngamahasucikeun ka anjeunna peuting jeung beurang, maranehna mah hanteu baroseneun. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Jeung sabagian tina ayat-ayatna teh nyaeta saestuna maneh nenjo bumi teh cengkar, tapi upama kami nurunkeun cihujan kadinya tuluy eta bumi teh ngulisik jeung tumuwuh. Saestuna pangeran nu ngahirupkeunana eta anu nya ngahirupkeun jalma-jalma anu parae. Saestuna anjeunna maha kawasa kana sagala perkara. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun am man ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Saestuna jama-jama anu ngabantah ayat-ayat kami teh henteu buni ti kami. Ku kituna jama-jama anu digebruskeun ka neraka teh leuwih hade batan anu datang dina poe kiamat kalawan aman. Prak geura lampahkeun saniskara anu kumaraneh dipikahayang. Saestuna anjeunna ningali kana saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Saestuna jama-jama anu kalupur kana panggeuing Quran nalika eta panggeuing datang ka maranehna teh bakal digebruskeun ka neraka karana saestuna eta teh kitab
anu mulia. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Anu eta teh henteu kacampuran kabatilan samemehna jeung saenggeusna diturunkeun ti Pangeran nu Maha Wijaksana nu Maha Pinunjul. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Saniskara anu diucapkeun ka maneh teh taya lian ngan saniskara anu kungsi diucapkeun ka rasul-rasul anu samemeh maneh. Saestuna Pangeran maneh nya nu kagungan pangampura jeung kagungan siksaan anu peurih. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Jeung upama kami ngajadikeunana eta Quran dina basa asing tan wande maranehna nyarita naha geuning ayat-ayatna henteu diwincik, naha pantes basana asing aya rasulna Arab pok caritakeun Quran teh pituduh jeung ubar pikeun jalma-jalma nu ariman, sedengkeun ari jalma-jalma anu henteu ariman teh ceulina dicocokkan jeung Quran teh pikeun maranehna mah poekeun, maranehna bakal dicalukan di tempat nu jauh. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Jeung saestuna kami geus maparin kitab ka Musa tuluy disawalakeun perkara eta kitab teh kumaranehna jeung mun seug eueuh papasten ti Pangeran maneh leuwih ti heula tan wande ditibankeun siksaan di antara maranehna karana saestuna maranehna aya dina kamangmangan anu pikabingungan dina perkara eta kitab teh. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Sing saha anu ngalampahkeun amal soleh nya pikeun dirina jeung sing saha anu ngalampahkeun kajahatan nya pikeun karugianana jeung Pangeran maneh teh teu pisan dolim ka abdi-abdina. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Nya ka anjeunna disanggakeun pangaweruh perkara kiamat mah jeung henteu kaluar bubuahan tina palapahna jeung henteu kakandungan hiji awewe sarta manehna henteu ngalahirkeun kajaba kalawan kauningana jeung dina poean anjeunna cumeluk ka maranehna. Mana sarekat-sarekat kami teh maranehna ngajawab abdi sadaya parantos wawartos ka Gusti yen diantawis abdi sadaya hante aya anu ngangken. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Jeung luslas lalengitan ti maranehna saniskara anu kumaranehna bareto disambat teh jeung maranehna jadi yakin yen pikeun maranehna henteu aya jalan
kaluar pisan. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Manusia anu kalupur teh taya kendakna mementa kahadean, tapi upama kasusah tumiba ka manehna, nya manehna jadi taak pegat pangharepan. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Jeung upama kami maparin rasa rahmat ti kami ka maranehna sabada kasusah tumiba ka maranehna tan wande maranehna nyarita ieu mah beunang kaula sarta kaula henteu yakin yen poe kiamat bakal tumiba jeung upama kaula dipulangkeun ka pangeran kaula oge saestuna keur kaula mah mungguhing anjeunna yakin anu hade saestuna kami bakal ngawawarkeun kanu kalupur dina saniskara anu kumaranehna geus dilampahkeun jeung saestuna kami bakal nibankeun rasa siksaan nu banget ka maranehna. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Jeung upama kami mapari nikmat ka manusia manehna ngabalieur sarta ngajauhkeun diri tina iman, tapi upama kasusah tumiba ka manehna nya manehna boga pamenta anu taya kendakna. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Pok caritakeun kumaha dedeureun andika upama eta Quran teh di Allah tuluy arandika kalupur kana eta Quran saha anu leuwih sasarbatan jalma anu aya dina kabengkahan nu pohara jauh. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami bakal nembongkeun ka maranehna ayat-ayat kami di sakuliah jagat jeung dina diri manehna pribadi nepi ka tetela pikeun maranehna yen eta Quran teh hak jeung nahahan teh cukup ku pangeran maneh yen saestuna anjeunna teh nyakseni kana segala perkara. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Sing inget yen saestuna maranehna aya dina kamangmangan dina hal patepungna jeung pangeranna teh. Sing inget yen saestuna anjeunna ngurung sagala perkara.